Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiana SPD GR. Saya merupakan guru di SMA Negeri 1 Limunding, Kabupaten Majalengka, KCD 9, di mana saya mengampu mata pelajaran muatan lokal bahasa Sunda pada kelas 11 dan kelas 12 IPA dan IPS. Bahasa Sunda di kelas 12 di semester ganjil atau semester pertama, dan kelas 12 yang akan dibahas pada kali ini adalah tema materi yang saya bawakan di kelas 12 semester ganjil, yakni karangan bahasan. Sebagai inti materi, istilah bahasan sok disebut oge karangan eksposisi, malah sok disebut oge karangan esai. Isina biasana ngajentrekeun tur medal hiji hal kalawan gemet mun segenitenan media massa, boh koran boh majalah, urang sok mindeng manggihan karangan bahasan. Eta karangan bahasan teh kacida pisan dipikaresep ku masyarakat lantaran di jerona ngaguar hiji masalah tur lebeut ku rupa-rupa informasi. Cara medalna biasana tina tilikan soangan pribadi nu nulisna kalawan make basa anu populer nu bisa dibaca ku saha bae. Sakitu materina, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.